Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Para wargi kaum muslimin wal muslimat anu miharep ridho Allah Subhanahu wa taala. Puji urang sanggakeun kadat ilahi Robbi anu nyawiskeun bumi pikeun dihuni bari disyukuri. Puja urang sanggakeun kadat Allah Azza wa Jalla anu tos ciptakeun alam dunia turus saeusina termasuk jin sareng manusia. Rawu syukur urang sanggakeun kadat Allah anu Maha Ghafur anu ngatur kaayaan di alam kubur. Nu baris ngaganjar ka jalma anu bersyukur, tur baris ngaganjar ka jalma anu kufur. Salatan wa salaman daiman mugia ditetepkeun ka hiji nabi sareng hiji rasul anu mangrupakeun figur pemimpin sejati, yakni habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wargi kaum muslimin wal muslimat anu sami-sami miharep ridho Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngandika, Isma sita fa innaka mayyitun. Pek hirup anjeun sakarepna. Sakahayangna fa innaka mayyitun, tapi ingat anjeun bakal maut. Ada kehidupan awal dan ada kehidupan akhir. Ada akhirat setelah dunia dan ada kematian setelah kehidupan. Hidup bakal aya tungtungna nyata maut. Sebenarnya aya naon sih dina maut? Ada apa sebetulnya dina maut? Maut adalah suatu kejadian yang di luar nalar. Ketika terjadi sakaratul maut, ilmu pengetahuan ku Allah bakal dihilangkan, kemampuan akal berpikir bakal dihilangkan ku Allah Subhanahu wa taala. Kejadian sakaratul maut dicaritakeun dina suratul Waqiah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza balagatil hulqum wa antum hina idin tandurun. Ketika terjadi kematian, ketika terjadi sakaratul maut wa antum hina idin tandurun, semua amal perbuatan urang ti awal dugi ka akhir ditinggalikeun ku Allah. Ditayangkeun secara visual. Mun goreng bakal ditinggalikeun gorengna, mun alus bakal ditinggalikeun alusna. Nya sakaratul maut teh nyeri. Kacida nyerina. Nyeri-nyerina sakaratul maut sehingga aya hiji kisah Sam bin Nuh, Sam putra Nuh. Sam bin Nuh dihirupkeun ku dibangkitkeun tina kematianan ku Nabi Isa. Nabi Isa putra Maryam santos maut selama 500 tahun. Setelah 500 tahun Sam bin Nuh dibangkitkeun ku Nabi Isa. Saur Nabi Isa, ya Sam bin Nuh uhyil mauta biidnillah, bangkitlah engkau dengan izin Allah, hirup deui Sam kalawan izin Allah. Maka harita keneh Sam bin Nuh bangkit kalawan izin Allah. Syariat ku mukjizatna Nabi Isa alaihissalam. Setelah Sam bin Nuh hidup kembali, hirup deui, bangkit deui tina kematianana, terus Sam bin Nuh dititah asup deui ka kuburan, titah maut ku Nabi Isa. Cek Sam bin Nuh gaeuh teu naon Isa, kaula asup deui ka kuburan, kaula maut di ka kuburan, ngan syarat kaula hayang dijamin nyerina sakaratul maut hayang dileungitkeun ku kaula. Sabab kaula geus cicing di kuburan selama 500 tahun, tah selama 500 tahun pahitna sakaratul maut masih kene karasa. Cek Isa, cek Nabi Isa alaihissalam, heuh teu naon ku kaula dijamin sakaratul maut anjeun moal karasa nyerina. Nya singkatna cerita eta Sang bin Nuh maot deui. Jadi salah satu kedahsyatan dalam kematian di antawisna eta. Nah, tadi ayat tadi nyaritakeun bahwa ketika idza balagatil hulqum wa antum hina idin tandurun, ketika ruh geus nepi kana pikoro, geus kana genggerong, wa antum hina idin tandurun, maka sakabeh amal perbuatanan bakal ditinggalikeun ku Allah Subhanahu wa taala. Rek alusna rek gorengna bakal ditinggalikeun.
Coba sakaratul maut teh nyeri bakatingku nyeri mantak jadi maut teh bakatingku nyeri. Ngan ulama nafsiran kana eta ayat bahwa sakaratul maut teh aya dua rupa. Aya nyeri bahkan lebih nyeri, aya nyeri tapi teu nyeri. Kok bisa ongkoh nyeri tapi teu nyeri? Geus puguh mun lamun nyeri tambah nyeri mah dangaran lagi mah. Oh bisa. Contohnya seperti kumaha? Contohnya seperti kieu. Jelema maling hayam katewak kumasa digarbugan digebotan bari diomongan sia beres ti dieu asup ke penjara enggeus mah nyeri digebugan panto hejo panto hideung geus katempo wae nya ta penjara rek teu nyeri kumaha coba weh bayangkeun gitu.